Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana. Urang teraskeun deui hanca carita dina judul Kasarung ka tempat munjung. Bagian ka 20 hiji. Mangga ka sadayana caraketan. Tilu poe geus kaliwat. Tilu peuting geus kasorang. Kayaan Den Gantar bukti ternyata teu diganggu deui ku siluman. Sanajan saperti kitu sanya nama ka Den Gantar teh tetep cenah aya siluman anu ngadodoho, sabab siluman anu samemehna geus diasupkeun ku si Jantra, diasupkeun kana pusaka ku Janggulung, kanyahuan oge ka alam siluman. Satuluyna diutus cenah sababaraha siluman supaya ngarah-ngarah ka Den Gantar atawa ngayonan ngawarah ka si Jantra manusa anu kumawani ngahalangan kana maksudna siluman arek ngaganggu atawa geus mawa deui si Gantar ka jalan anu bener tur yakin dina benerna. Tapi eta siluman teh teu kuateun cenah ngan karak ukur ngadeukeutan oge ka imahna Den Gantar teh manehanana ngarasakeun panas. Tur deui katamah-tamah aya hawa atawa haseup halimun anu mindingan anu ngajadikeun eta siluman saban-saban arek ngadeukeutan ka imahna Den Gantar teh ngarasa poek tur ngaraksa kasiksa ku panasna hawa ti imahna Den Gantar. Eta kaayaan kitu teh disababkeun cenah lantaran Den Gantar henteu nyamat-nyamat deui kana ngaran raja siluman nyaeta nu disebutkeun siluman Silewu teh. Katamah-tamah cenah jalan siluman anu bisa deket ka imahna Den Gantar mangrupakeun kanyut kunang turkeun di pusaka ti Kibaralak teh geus dimusnahkeun teh ku si Jantra. Katamah-tamah ieu Den Gantar teh geus eling deui, geus inget deui, geus cicing deui kana Purwadaksina yen jalma diciptakeun di alam manusia teh supaya ibadah ka Nu Maha Kawasa. Sakumaha kauninga Den Gantar teh geus balik deui kana jalan anu bener tur yakin dina benerna. Bebenteng anu asalna mah teu bisa tembus, tapi kaoyakeun rapuh tur roboh sabab Den Gantar ngalakukeun perkara-perkara anu migawe perkara musyrik teh. Ayeuna mah geus balik deui kana saestuna manehanana loba deui zikir tur menta ditangtayungan ti Allah Ta'ala. Eta kaayaan ku si Jantra oge ditepikeun ka Den Gantar. Tak kitu aden janten cintek nama anu ngaganggu mah aya wae, nanging sadayana oge moal kiateun kahiji aden ayeuna mah tos gaduh dadasar nyaeta uih deui kana Purwadaksina nyaeta iman ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaduana salaresna mah di ieu bumi teh tos aya bebenteng anu kuat nyaeta kaayaan istri aden anu tetep ngahamba jeung ibadah ka Nu Maha Kawasa nyaeta ka Allah. Tapi kumargi aden nguhit ka siluman atuh aya jalan aya bantu ka siluman supaya ngagoda ka diri aden. Jadi kekuatan anu geus diwangun ku istri aden kalawan ibadah zikir ka Allah teh rug tur goyah sabab adena geus musyrik ka Nu Maha Kawasa. Tapi insya Allah ayeuna mah adena tos babalik pikir panginten
sareng deui tos ngajalankeun deui kana parentah-parentah agama. Da dasar benteng anu kuat teh ayeuna ku aden dikuatan deui. Insyaallah bakal bisa ngahindarkeun tina perkara-perkara godaan-godaan ti siluman anu jararahat. Nu leuwih penting doa urang nu ulah lat, utamana mah salat lima waktu. Sanajan urang aya melengna, aya pohona atawa bungo, tapi sing yakin panang tayungan Allah moal kaugar ku kalemahan manusia. Saluyu eujeuh makna anu aya dina ayat kursi. Yen panang tayungan Allah teh eta langgeng teu aya kaugar ku poho atawa ku nunutan atawa ku sare. Teu cara hengkerna makhluk anu eling ka Allah nyata manusia cara urang nu tempatna kaluluputan jeung kasalahan. Ceuk si Jantra ngaregregeun kana hatena Kang Gantar tur satengah nyalingan supaya tetap ingat tur sumujud ka Allah Ta'ala. Peuting kaopat mangrupakeun peuting kahiji pikeun Den Gantar mah ngalakonan deui hirup anu sakumaha mistina. Sanajan ayeuna mah geus teu dibaturan deui ku si Jantra katut Kang Barnas, sabab sore tadi cenah si Jantra jeung Kang Barnas mah geus pamitan balik deui ka lemurna. Dibaturan ku si Aki Lanjang anu masih keneh aya di tengah imah duaan cicing we cenah. Jika anu ngadedengekeun jeung ngarasakeun kana kaayaan peuting hareta, sanajan dina hatena duaan masih keneh was-was tur salempang bisi aya deui makhluk anu rek ngagoda, anu rek ngadodoho ka Den Gantar. Den Gantar nyarita, "Ki, sabenerna mah kuring teh ngarasa salempang paurna teh. Ieu pan penting teh beureunan eueuh si Jantra jeung deui urang ceuk si Jantra teh mah teu kudu kemiet ku sapenting saperti biasana. Tapi kuring teh ngarasa sieun tur salempang bisi kuring teh didodoho tur dikakalakeun ku siluman anu akhirna mah kuring dibawa ke alam siluman. Kumaha tah ceuk Aki?" Si Aki Lanjang satuluyna nyarita, "Wah, kieu eta teh Aden. Sakumaha anu geus dicarioskeun oge ku Cep Jantra. Yen urang teh teu kudu ngalakonan deui dikir tika sapeuting jeput. Cukup we kaimanan dina hate urang. Nya meureunan cohagna mah sanajan urang henteu ngalaksanakeun dikir anu dohir anu karungu gitu, tapi nah hate mah tetep we urang teh meureunan kudu eling kana Maha Kawasa. Jeung deui istilahna mah urang teh geus ngalaksanakeun kana salat 5 waktu tur ngadoa saumumna biasana. Tapi ari cok Aki mah kitu, daripada urang jaya tur salempang mah urang aplusan we gitu. Bisi anu ka diringrangkeun ku Aden teh kajadian. Maksudna kumaha kita? Nya urang kemiet we tika isuk, tapi urang ngarona jadi nya Aden bisi tos pulas atawa bade kulam heula sok we ti payun. Aki arek kemiet di dieu bari ngadoa deuk nuhunkeun ditang tayungan ka Nu Maha Kawasa. Mungkin upami Aden tos lilir atawa kira-kira tengah peuting ku Aki bade digugahkeun Aden panginten tah anu kemiet Aki bade istirahat gitu tah kulam gitu. Jadi urang aplusan gitu tah Den kumaha upami Aden sapertos gitu saluyu atawa satuju atawa henteu gitu Aden. Gitu cenah ceuk Ki Lanjang teh. Ya ari kitu mah kitu kuring satuju sabab sanajan urang yakin
ditangtayungan kudu maha kawasa sakumaha anu geus dibejakeun ku si Jandra. Tapi urang tetep kudu bari usaha utama nama nyuhunkeun ditangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Kudu satuju hayu urang laksanakeun we kieu. Akhirna mah eta rancang ti si Aki Lanjang teh saturuyna dilaksanakeun sapenting eta duanana aplusan cenah sakali sewang ngemitan tapi henteu ninggalkeun kana sare mah berkah sapenting eta teu kajadian nanaon nya kitu deui dina penting-penting saturuyna malahan mah saturuyna mah biasa deui we kaayaan kahirupan Den Gantar teh. Tapi tangtuna wae aya nu beda. Ayeuna mah Den Gantar leuwih getol kana ibadahna. Kakocapkeun saminggu ti harita pamajikana Den Gantar nyelangan cenah balik heula ka imahna Den Gantar. Harita pas nepi ka imahna Den Gantar teh kebenaran kira-kira wanci rumangsang. Wanci kitu teh memeujeuhna Den Gantar mah keur ngalaksanakeun salat sunat duha, malahan mah satuluyna mah dituluikeun kalawan maca surah-surah di antarana mah surah Al-Waqiah tur ngahanca we tadarusan. Kaayaan saperti kitu disaksikeun oge secara langsung ku nu jadi pamajikanana. Atuh mana teuing bungahna ieu pamajikanana Den Gantar teh. Ceuk beja mah asa kaurugan madu asa kapurlukan menyantuti bunga amarwah tak suta ngadenge deui salakina geus balik deui ibadah cara saperti biasana. Satuluyna mah eta ka bunga eta kareus teh ditempokeun oge dibejakeun oge kanu jadi salakina nu satuluyna mah janji cenah pamajikanana Den Gantar teh moal rek ngamek deui ka Den Gantar, malahan mah rek biasa deui we cicing deui di imahna Den Gantar ngariung saperti samemehna. Cag urang Tunda kaayaan Den Gantar anu ayeuna geus ngariung deui jeung pamajikanana saanak rabi, malahan mah ditamahan ku Ki Lanjang teh anu satia we maturan eta kaluargana Den Gantar anu peuheur pahit tur anisna kahirupan direjengan ku si Aki Lanjang. Cag urang Tunda sakedap urang caritakeun kaayaan Ki Baralak di Gunung Pasir Kalapa. Ki Baralak di Gunung Pasir Kalapa kaayaan si Gantar anu geus balik deui cenah kana kaimananana ngajauhan deui tina godaan siluman sanajan samemehna enggeus kajeret enggeus kasarung ka tempat muncung. Tapi ayeuna geus babalik pikir deui eta kaayaan eta kanyataan tangtu wae ngarahgetkeun ngajahetkeun kana hatena Ki Baralak manehna ngarasa amok komo-komo cenah. Ayeuna teh eukeur diamek ku nu jadi dudunganana nyaeta ku siluman teh sabab salah saurang hambana atawa baturna anu geus kajeret teh ayeuna enggeus tobat deui geus balik deui kana purwadaksina iman sumujud nyembah ka Allah Ta'ala. Ki Baralak ngagerendeng sorangan di saungna. Kurang ajar. Iya si Gantar teh geus balik deui kana kaimananana. Geus ngicing sila bengkok si nyembah. Yong deui anu jadi pika semeureun jeung pika koholonana teh. Ieu kakuatan siluman teu bisa ngadeuketan ka manehanana. Sabab cenah geus balik deui kana agamana. Geus loba deui dikir ngucap-ngucapkeun deui jampe-jampe agama anu hese ditembusna ku kakuatan siluman. Aduh, mangkaning ayeuna aing meunang kawiwirangan katamah-tamah meunang pancen anu berat. Kudu nanasa, kudu mere pangajaran ka eta si Gantar. Kalawan bisa mere
pangwarah tur malikeun ka nyeri kudu bales dendam aing teh aja ngabaleskeun ka nyerina Ratu Silewu Ratu Siluman. Tapi kumaha carana yo sabab ku ilmu gaib mah yo moal bisaeun ku ilmu siluman mah sabab si Gantar teh geus dibejakeun ti siluman ge sabab hese cenah ditembusna yo hese diliwatanana hese di deketanana. Aduh kumaha aing atuh yo bisa ngajalankeun kana pancen anu berat saperti kieu ti Ratu Silewu yo. Aduh aya kurang ajar teh eta si Gantar. Kitu cenah diantarana pipikeranana Ki Baralak teh. Satuluy nama Ki Baralak mentangkeun cenah kana ilmu pangkupai sukmana rek ngajalankeun hiji tareka anu dikupai anu digorwan teh nyaeta Mbah Surdi salah sahiji pangikut satiana anu pangheulana asup kana jiretan manehanana ti kamunjung muja ka siluman kakocapkeun Mbah Surdi. Tilu peuting cenah ieu Mbah Surdi teh aya dina kaayaan ngimpi wae ditepungan ku Ki Baralak supaya manehanana teh nepungan Ki Baralak di Gunung Pasir Kalapa. Sanggeus yakin cenah eta panitah teh bener-bener ilapat anu nepina dina kaayaan ngimpi. Eta perkara teh satuluyna di bejakeun dicaritakeun oge kanu jadi pamajikanana nu satuluyna mah manehanana teh bebeja ka pamajikanana yen ta arek nepungan Ki Baralak ka Gunung Pasir Kalapa. Singket carita ieu Mbah Surdi teh geus nepi weh ka saungna Ki Baralak di Gunung Pasir Kalapa. Malahan mah samang-samang sadatang teh geus disadiakeun ku cai kopi anu biasa, cai kopi pahit anu pas diinum ku Mbah Surdi teh langsung geunah we sanajan eta teh kopi pahit teh. Sanggeus eta kopina seep mah erep ti kajeng gegedona sagala rupa Ki Baralak nyarita. Ayo Surdi, kaki geus menang lapat. Yen ta budak anjeun anu ngaranna si Mardani eta geus palastra, tapi ku anjeun kudu dikanyahukeun eta palastrana si Mardani teh kalawan pangwisaya atawa pangdolim ti hiji jalma anu ngaranna si Gantar. Si Gantar anu kukuring diandor ka dieu teh Ki. Eta jalmana eta budakna kurang ajar manehanana kalakah istilahna mah kakuring jiga nulungan anjing ka dompet manehanana dibawa ta dijarah ka dieu tempat kalakah ngadon nyebakeun anak kuring kitu beureun Ki. Bener eta teh saperti kitu. Kurang ajar. Tapi bisa dikakalakeun moal kieu teh jelema teh kuring anu asalna geus narima kana kanyataan. Ari nyaho saperti kieu mah teu narima Ki. Ieu jelema teh kudu diwarah Ki model kieu mah. Tangtu eta jalma kudu diwarah kurang. Bener Ki. Tah kumaha carana Ki? Aduh, kuring mah gemes pisan tak ka jelema model kitu teh. Lain kalakah nulungan, lain kalakah narimakeun ujung tumarima nuhun ka kuring teh. Ieu mah kalakah ngadon nyebakeun anak kuring. Kehola dengekeun yo. Tapi ya ku anjeun kudu dikanyahukeun. Aki aya nama kur aya dina apes. Siluman mah bisa ngadeuketan ka eta si Gantar. Nah saperti kitu Ki. Mantakan ku anjeun kudu didengekeun. Ieu ka si Gantar teh geus aya anu mangaruhan. Anu temahna ieu si Gantar teh balik deui kana jalan agama. Jeung anjeun ke nyawa sorangan. Ilmu siluman moal bisa ngadeuketan kana jalma anu getol kana kaayaan agama. Hartina mah ieu si Gantar teh geus ngicing sila bengkok sinembah geus henteu deui jadi umat atawa dulur urang. Geus teu jadi deui munjung muja ka siluman, geus balik deui tobat cek bahasa manehanana mah beureunnan.
geus hianat ka urang intina mah. Kulantaran gitu ieu ilmu siluman moal bisa ngadeukeutan ka manehanana. Jadi kudu ngagunakeun jalan anu sejen. Kitu nya Ki, kumaha teh janana Ki? Sok we, naon wae anu kudu dilampakeun ku kuring, sok bejakeun. Ku kuring paos ini lakonan supaya kuring bisa malas pati tah kanurana si Gantar. Kitu cenah ceuk Basurdi teh bangun nu nafsu pisan. Satuluyna Ki Baralak nyarita deui. Yang tina mah lamun iya si Gantar rek dikakalakeun ku jalan lemes kalawan ngagunakeun ilmu siluman moal bisa nurak. Kajaba kudu ngagunakeun ku ilmu kasar nyata kudu diroga hala, kudu dibere pangajaran kalawan ilmu kaduniaan. Maksud aki kumaha? Sok pangnyewakeun pangneangankeun jalma-jalma anu bisa ngaroga hala ka eta si Gantar. Hanya nu nyaho sabab eta mah pagawean anjon meronan. Sadiakeun jalma-jalma anu jararahat anu daek ngalakonan eta perkara. Bere pangajaran kalawan kasar. Nah rek digabungan parabogon we karampok atawa kasaha we anu kira-kira daekeun tuluy kuliah we ku anjon supaya urang bisa mere pangwarah ka eta si Gantar. Kitu cok aki mah. Satuju Ki, bener Ki, lamun bener iya si Gantar teu bisa diwarah kalawan jalan lemes, kudu diwarah kalawan jalan kasar. Sok Ki, eta raranjang ku kuring arek dilaksanakeun Ki. Kitu cenah ceuk Basurdi teh. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Kumaha lajengan cariosna? Mangga diteraskeun wae dina episode salajengna. Wilujeng patepang deui. Permio.